Nu ngajawab salam sing ka Mekah, nu boga penyakit sing cager, nu gede hutang sing kabayar, pahajat boga hutang teu gaduh sing kabayar, amin. Ibu-ibu nu salakina jadi bang toyib terbalik-balik, sudah 3 lebaran tidak balik-balik, mudah-mudahan secepatnya pulang, amin. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing kawin deui. Cicing wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teh lanjut ya maya ibu-ibu sorangan Allah. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال شيخ جعفر البرجنجي في كتابه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. Waqala Dedi Rodibillah bin Kampung Babakan RT 26 RW 09 Desa Pondok-Asolanda Kecamatan Sukabumi Kabupaten Negara Republik Indonesia. If you sing before breakfast you will cry before night. Kahartos didi ibu-ibu kaharti ya nu hajat kaharti teu sarua aing ge teu ngarti. Yang penting mah gaya. Alhamdulillah. Puji tinumuji urang sami-sami panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat biwassalam ay magrunan bitazim. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tilap ke keluargina, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Palintang puji sim kuring dihormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan. Ibu nyaah ka kiai, nyaah naon, nyaah mere. Doakan para kiai nu aya di kampung ngomong sing panjang umur, ditambih-tambih berkah rizkina, ditambih-tambih hartana ku Allah, ditambih-tambih ilmuna ku Allah, sing ditambih-tambih istrina. Toh cenah ustad hijau kita teu beak-beak atuh wing rek naros ka ibu-ibu nu hadir. Bu ari ieu madu ieu racun, rek milih nu mana? Madu. Nu kadua pilihanana mending di madu mending di racun? Mending di racun. Ya para kiai mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, amin. Jisim kuring pun sama doakan saya, apalagi ketika datang bulan Maulid, datang bulan Rajab, maka seorang mubalik banyak tugas. Kemarin saya di Ujung Berung, malam ini di Sumedang, insya Allah besok lanjut syiar ke Empang Bogor, kemudian Genteng Sukabumi, dan banyak yang lainnya, termasuk Sasi Payun ke Tangerang, di Tangerang ke Jakarta, di Jakarta langsung ke Malaysia, tabligh akbar nyunatan Ipin Upin. Atau ibu-ibu manis serius,
Alhamdulillahirabbil. Siap ngaji sampai jam 4 subuh. Jisim kuring teu siap eta mah lain manggil kontrak. Jisim kuring lamun dakwah sampai jam 4 subuh paur katarapan panyawa tu dongkap nanti parung kuda. Penyakitnya apa Ustaz? Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? Naon coba BMJ? Bujur. Naon dari BMJ Ustaz? B nabu. Kan kana bujur. B nate biwir M na merasa ajeuna jebleh. Tak doakeun Pak Ustaz sing naon? Sing jebleh, kalau sugan sadu ngomong jebleh, tega, sing sehat, amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya kaji sim kuring, ujang hayang jadi kiai, hayang jadi mubalik, mudah-mudahan sing jadi kiai mubalik, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. 1 tambah 1 sama dengan 2, hiji tambah hiji sama dengan 2, mun bisa ngaji tentu bisa ngado. Tuh gani untung jadi kiai, karak datang si suguhan gurami, coba aja. Bager imah sohibul bete bahkan ngareros tong sieun yang ka Sukabumi ge aya geus di wadahan. Wiyo jeung disim kuring teh tong ngarerepot buburu we dirasupkeun kana mobil. Hiji tambah hiji sama dengan mun bisa ngaji tentu bisa ngado. 2 tambah 2 sama dengan mun bisa ngadoa tentu Ustad loba ber. 4 tambah 4 sama dengan lamun loba berkat tentu loba barang. Barang hakan eta ka kiai teu sopan. Sing sopan atuh orang Sumedang ka kiai mamanga kiai geura tuang sareng masa kacuek. Ieu mah ka kiai teh kiai aya geura lolodok jiga ka Manila. Insyaallah di Sumedang mah balalager sararopan. Cenah mun ka stasiun ge ditaros orang Sumedang bade ka mantan bade ka entot ion. Laras kitu. 8 tambah 8 sama dengan 16 lamun beuki barang dahar eta Ustad beuki barang hakan tangtu beteungna. Entah atau sing sehat tuas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan, aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan yang mewakilinya. Tidak lupa sahibul hajat, sahibul kernaka saja dengan Bapak Obay Sobarna. Jauh-jauh ya Pak Obay manggil jisim kuring di Sukabumi. Berangkat zuhur macet. Doakan sing sehat. Jauh-jauh puing datang di Sukabumi neangan astagfirullahaladzim neangan amal hayang panjang umur hayang panjang umur hayang mana amplop pekos nu teu butuh duit lah ya nu hajat kikieuan make naon tuh meuli daging make meuli cai make neang mau balik make mobil kan kudu di duitan Heureuy ketak da kabeh ge butuh duit nu hadir kabeh sing loba rezekina. Sing panjang umur. So tukang bako, dagang bako neangan naon? Tukang ojek narik penumpang neangan naon? Tukang angkot narik penumpang neangan naon? Pak hajat model kieu Bapak Obay neangan naon? Sing tarik neangan naon? Neangan duit. Neangan pahala. Jangan duit ngan kana duit we kiai mau balik berang penting turun panggung neangan turun panggung naik panggung neangan astagfirullahaladzim keun uing maneangan amal mudah-mudahan sing panjang umur nu hadir kabeh jauh-jauh jeung sim kuring patepang orang Sukabumi man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimah sasaja manu hayang dipanjangkeun umurna sehat wal afiat dijauhkeun tina segala rupa musibah maut hayang husnul khotimah kuncinya 2 kahiji diantawisna silaturahmi nu kadua diantawisna naon diantawisna nyaeta sing daek ngalobakeun sedekah niatan hiji syukuran nikah Pak Obay nu kadua niatan abdi Pak Ustad dina wengi ayeuna hoyong takziman wa takriman ngagungkeun jeung ngamulyakeun kana kelahiran Kangjeng Nabi besar Muhammad amin ikhlas hajat kieu alhamdulillah arek dibere dahar nu hadir nah jiga nu ngahulang tongsian atau apa mudha'afa man sarrahu ayyub satalahu fi rizki lamun hayang luas rizki kuncina tayasana silatur
makanya uing silaturahmi jauh-jauh di itu neangan amal silaturahmi, mudah-mudahan balik ti dia menang ngan duit doa amin ya Allah ya Rabbal. Oke tehila para jamaah, para bapak, ibu-ibu, pemuda, santriawan, wasantriawati yang senantiasa hadir pada malam yang berbahagia ini. Isimku ayeuna uing adan lain waktu nada rarata ngalulang WKB nya balalik deui be arera. Insyaallah di dia mah moal aya meureun moal. Aya moal. Aya moal. Makanya kuncinya itu. Kalau mau rumah tangga mudah rizkinya, mudah keturunannya, mudah segalanya.